Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hampes. Wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha para siswa-siswi sadaya? Dararama. Alhamdulillah mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Sareng sumanget diajar moda daring. Materi anu baris dibedah dinten ieu nyaeta ngeunaan kecap pangantep. Nah, sateacana kantos ngupi teu kecap pangantep teh naon atawa kantos maca heula sateacan ku ibu didugikeun ieu materi. Nah, ulah langsung pedar wae nya kecap pangantep nyaeta kecap pikeun ngantepkeun bagian kalimah anu diangkat penting. Jadi dina macana teh aya penekanan dina kalimah. Contona kecap pangantep teh anu kumaha? Kantos terang teh, kantos maca teh nu kumaha wae. Atuh aya deui, oge, bae, we, oge, jeung sajabana seueur deui. Nah, ayeuna urang contohnya dina salah sahiji kalimah urang regepkeun sadayana. Contoh kecap pangantep dina kalimah. Nah, anu kahiji contona abdi teh urang Ciamis. Nah, jadi dina kalimah pangantep mah aya penekanana yen si subjek dina kalimah eta teh urang Ciamis. Nah, cobi kecap pangantep dina kalimah nu kahiji teh naon? Nyaeta teh. Nah, laras anu salajengna abdi oge urang Ciamis. Nah, dinu kalimah kadua kecap pangantepna nu mana cobi? Leres kecap pangantepna teh anu oge. Nah, dinu kalimah ieu benten hartosna. Benten jeung anu kahiji. Tah aya dinu ieu mah dina kalimahna teh leuwih negeskeun atawa mempertegas yen si subjek teh urang Ciamis. Jadi dina pengucapan kecap pangantep atos biasa tah sok dipake dina kahirupan sapopoe di masyarakat. Contona da abdi mah teu aya baturna tah janten sok diselapkeun si kecap pangantep teh dina obrolan atanapi dialog sapopoe. Nah, malahan mah ku barudak ayeuna mah biasana sok dijadikeun dialog anu dicampur-campur antawis basa Sunda jeung bahasa Indonesia. Nah, si kecap pangantep eta teh diselapkeun dina bahasa Indonesia. Sok dijadikeun heureuy, dijadikeun bahasa Gaya keur sapopoe. Contona da aku mah mau main ke sana. Terus aya contoh sedina. Aku teh jatuh meni sakit pisan. Nah, tapi dina bahasa Indonesia mah teu aya nya kecap pangantep kecap teh, kecap oge, mah, bae. Tah teu aya dina bahasa Indonesia mah dina bahasa Sunda. Urang cekapkeun wae lowongan dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tepang deui mugon payu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.